lalaki zaman ayeuna lamun geus boga pamajikan sanajan aya awewe anu leuwih geulis ti pamajikana moal daek ngarespon. Maneh percaya teu? Henteu, sarua aing ge teu percaya. Pala dagu. Ye, lamun heueuh lalaki anu royal, anu pekerja keras, anu tanggung jawab, moal mundur sanajan awewena resep udun, resep jajan, resep check out, ieu balanja di online, moal hitungan beda jeung lalaki anu hitungan pelit medit, can ge acan di dahar, can ge acan dibeulikeun, geus ngitung duit. Padahal manehna teh lamun ngitukeun mah bea ku rokok kopi ge, komo dibere gocap sapoe mah. Baladageun. Disebutkeun beungeut geulis ku filter, ku jelema anu make filter tapi teu geulis-geulis. Sirik turutan lain loba babaladagan. Baladagan. Ye, Kardun, urang kumaha pengorbanan urang ka maneh? Diajak susah bisa, diajak ngalah duit bisa, komo deui meakeun duit leuwih bisa, tapi nu teu bisa dina diri urang hiji manuk kuduaan. Baladageun. Ye, lamun hayang salamet di dunya, bagja di dunya, kudu inget papatah emak anu opat perkara ieu. Kudu ngahampura batur, ulah hampuraeun batur, kudu hayang mere ka batur, ulah hayang dibere batur. Baladageun. Kadieu Nurmi, kadieu. Ejakeun ka besti-besti maneh anu osok ngagibahkeun, anu nguruskeun hiruk batur jeung nu sok nganilai kana kagorengan batur. Kumaha ayeuna terek lebaran geus mareunang THR-an can. Baladageun. Dengekeun lur. Hirup gede ulah ku panyukuk wae. Hirup gede ulah ku pamere wae. Kudu daek digawe jeung ikhtiar. Yes. Manuk ngapung ku jangjangna, jelema ngakal ku pikiranna. Piraku maneh dek kitu wae. Baladageun. Murahan teuing urang kudu saingan jeung mantan maneh mah. Sakirana masih keneh saling suka pada suka, baralikan deui we, teu kudu loba drama. Bagong. Baladageun. Kunaon si itu hulang-hulang? Kunaon, Cek? Sedih, Cek, mikiran pangabutuh. Beas beak, gas teu boga, duit beak, budak hayang jajan, kasih kenur oge nganyuk, nepikeun ka teu dipercaya. Cek, enak mah geus pabi ditulungan, heuh. Ulah mikirkeun teu boga beas. Tulungan naon ari Ece? Ayeuna mah urang jeung duit, tapi make ngaran Ece, heuh. Atuh ari make ngaran aing deui mah, atuh sia mah lain nulungan, ngadadetkeun aing, atuh aya kitu mah. Umur ari deuk maju ka 40 tahun meuni sagala karasa. Gogoleran saeutik, tunduh, ngadahar lada saeutik, nyeri beuteung. Komo ieu mun kapanasan, sirah lungleng, lieur, sebel. Geus oge asa acan. Nah, ieu tempo ningali duit mah, adak-adak cengar, teu karakana naon. Baladageun.